Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Faqudratun bimumkinin ta'alaqat bila tanahima bihi ta'alaqat. Faqudratun mangka ari sifat kudroh kamaha kawasan Allah. Ta'alaqat eta ngahubung itu sifat kudroh. Ta'alaqat eta cumantel itu sifat kudroh bimumkinin kana perkara anu mumkinul wujud mungkin ayana. Bila tanahima kalawan tanpa aya akhirna perkara. Ta'alaqat cumantel itu sifat kudroh bihi kana itu ma. Wa wahdatan aujib laha wa mithudi iradatun wal ilmu lakin amadi. Wa aujib sareng kudu ngawajibkeun anjeun laha pikeun sifat kudroh wahdatan kana sifat hiji. Hartosna reken ku urang bahwa sifat kudroh Allah teh eta teh hiji. Wa mithudi sareng eta misilna sifat kudroh iradatun ari sifat iradah. Wal ilmu sareng sifat ilmu. Lakin amma tetapi nak sumarambah itu sifat ilmu di kana perkara anu mumkinatul wujud kana perkara anu mungkin ayana. Wa amma sareng sumarambah itu sifat ilmu aidon kalawan deui wajiban kana anu wajib hartosna perkara anu wajibul wujud wajib ayana cekakal. Wal mumtani'a jeung kana perkara anu mustahil ayana cek akal perkara anu mustahilul wujud aklan. Wa mithuda sareng eta misilna sifat ilmu kalamuhu ari sifat ngadawuhna Allah. Falnattabi mangka kudu nuturkeun anjeun. Wanit sareng kudu nyantelkeun anjeun kula maujudin kana saban-saban perkara anu aya lisami pikeun sifat sama bihi kana itu maujud. Kada eta tetep nya kitu disapertoskeun sifat ilmu al basaru ari sifat basor atosna maha ningalina Allah. Idrokuhu sareng sifat idrokna Allah inkila upami dicarioskeun nahon bihi itu sifat idrok. Kunaon pangna aya kaid inkila bihi kuwargikan dina bet fahallahu idrokun aula khulfu wa inda qaumin sohafihil waqfu. Kan aya tilu pendapat cek Mu'tazilah mah teu aya cek ahlu sunnah mah aya dua pendapat sifat idrok teh. Aya nu nganyatakeun bahwa sifat idrok teh aya di Allah, aya nu nganyatakeun bahwa sifat idrok teh tawakuf duka aya duka eueuh kitu. Tah kumargi sakitu lamun aya nu beranggapan bahwa sifat idrok terap di Allah maka sifat idrok bakal sami sareng sifat ilmu dina pada ta'alluq kana anu mumkinul wujud wajibul wujud jeung mustahilul wujud. Wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat lumal hayatu ma bisyai ta'allaqat. Wahadihi sareng ari ieu pirang-pirang sifat lepat wa ghairu ilmin sareng eta salianti ilmu hadihi ari ieu pirang-pirang sifat nyatana sifat kalam sama basor jeung idrok kama sabata barina tetep sapertioskeun geus tetep. Tummal hayatu salajengna sifat hayah maha hirup Allah. Ma talaqot eta teu cumantel itu sifat hayah bisain kana hiji perkara. Wa indana asma'uhu ladhimah kadza sifatu dzatihi qadimah. Wa indana sareng mungguh urang sadaya ahlu sunnah wal jamaah asma'uhu ari pirang-pirang jenengan Allah al-azimatu anu agung qadimatun eta anu heubeul teu aya mimitina nu qadim.
kada nya kitu deui sapertoskeun itu asma'uhul azimah sifatu dzatihi ari pirang-pirang sifat datna Allah. Waqtira'an nasma hu taufiqiyah kada sifatu fahfadhi sam'iyah. Waqtira sareng parantos dipilih naon anna asmahu sayaktosna pirang-pirang nama na Allah tauqifiyatun eta anu tauqif hartosna no komen kada eta tetep nyak itu desa pertoskeun itu asma'u tauqifiyah as-sifatu ari pirang-pirang sifat fahfad mangka kudu ngaraksa anjeun as-sam'iyata kana dalil anu di kuping. Ari sam'iyah teh kan akidah sam'iyah teh akidah anu di kuping pangna di kuping sabab urang nguping ti guru urang ti guru urang terus dugi ka Rasulullah ti malaikat Jibril ti Nabi Muhammad. Mentak makna as-sam'iyah di dia teh tiasa dihartosan as-sam'iyata kana dalil nakli. Wa kullu nasin awhama tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Wa kullu nasin sareng ari saban-saban nas teks Quran atau hadis awhama nu mere cipta salah itu kulun nasin atas biha kana nyarupakeun Allah ka makhluk awil eta kuduna wil anjeun hu kana itu nas au fawid atanapi kudu ngembalikeun anjeun ka Allah kudu tafwid anjeun warum jeung kudu ngamaksud anjeun tanzihan kana ngabersihkeun Allah an kulli naksin tina saban-saban sifat kakurangan. Janten dina bet ieu tatkala aya nas anu mutasabihat anu samar maknana heg mere paham bahwa Allah teh sarupa jeung makhluk aya dua cara kahiji kudu ditakwil eta teh takwil teh manhaj ahlus sunnah bahkan Imam Bukhari ge nakwil kana hadis anu mutasabihah atawa nu kadua lamun teu bisa nakwil urang lain ahli takwil fawid kudu tafwid ngembalikeun manana ka Allah ngan makna tafwid sanes berarti ngamaknaan kana mana anu umum. Maksud tafwid mah nyata teu ngamaknaan mentak innallaha alal arsy istawa tah istawa tatkala istawa diterjemahkeun bersemayam eta mah geus lain tafwid deui tetapi geus takwil sabab geus ngamaknaan istawa ku lapad istaqarra. Mentak di antara kesalahan para orang-orang salafi wahabi teh tatkala maranehanana nganggap bahwa maranehanana teh tafwid tetapi ngamaknaan kana eta lapad-lapad dina ayat mutasabihat ku makna anu sejen. Jadi takwil keneh bari tawil anu salah. Mentak tafwid mah tatkala aya lapad istawa teu bisa diterjemahkeun. Tatkala urang geus nerjemahkeun kana lapad eta istawa berarti urang geus teu tafwid deui, geus takwil gitu. Wa nazihil qur'ana ay kalamah anil hudusi wahdharin tiqamah. Wanazih jeung kudu ngabersihkeun anjeun Al-Qur'ana kana Qur'an ay kalamahu tegasna kana kalamna Allah dawuhan Allah anil hudusi tina sifat anyar wahdhar sareng kudu sieun anjeun intiqamahu kana balasan ti Allah kana siksa ti Allah kana peradilan ti Allah tatkala urang nganggap Qur'an teh hadis gitu. Wa kullu nasin lil huduthi dalla ihmil alal labdil ladzi qadalla. Wa kullu nasin sangari saban-saban nas teks lil hudusi dalla anu nuduhkeun itu nas lil hudusi kana sifat anyar ihmil mangka kudu ngamahamkeun anjeun atawa kudu ngamaknaan anjeun ala lafdi kana lafad alladzi anu qaddala nyata geus nuduhkeun itu alladzi. Jadi kieu tatkala aya nas nu nyatakeun bahwa Quran teh hadis anyar maka ku urang kudu dimaknaan eta nas teh bahwa nu dimaksud ku eta nas teh Quran atawa kalam Quran anu kalam dal hartina kalam anu nuduhkeun sabab kan dina ahlus sunnah mah kalam Allah teh engke aya dua
kahiji dal anu nuduhkeun, kadua kalam madul tah nu qadimah kalam madul sapertikeun kieu. Kalam dal teh kalam anu digunakeun ku urang jang nyampaikeun hiji pesan. Contoh urang teh rek mere pesan bahwa seseorang kudu nangtung, tawa si Jaed kudu nangtung atawa si Muhotob kudu nangtung. Tah eusina kalam urang teh si Muhotob kudu nangtung, tetapi dina bahasa nama dina kalam dal nama bisa ngagunakeun sababaraha lapad. Contoh lamun dina bahasa Arab kum, lamun dina bahasa Sunda nangtung maneh, lamun dina bahasa Indonesia berdirilah, lamun dina bahasa Inggris stand up. Tah eta nu opat mah eta mah disebutna teh kalam dal, ari maknana mah nitah kudu nangtung. Tah anu qadimah nyata kalam madlul. Ari kalam dal mah tatkala aya nas-nas anu nandakeun bahwa kalamullah eta aya nu hadisan, maka eta nu dimaksud ku nas teh kalam dal, nyata lapad anu diturunkeun ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad. Wa yastahilu didu sifati fi haqqihi kal qauni fil jihati. Wa yastahilu sareng mustahil naon didu sifati lalawanan iya pirang-pirang sifat anu wajib, lalawanan sifat anu wajib 20 kan, berarti lalawanan ge 20 fi haqqi di hakna Allah. Kal qauni seperti kabuktosanana Allah fil jihati eta tetep aya dina pirang-pirang arah, berarti Allah tebutuhan kana tempat. Wajaizun sareng ari sifat anu jaiz fi haqqihi di hakna Allah ma eta perkara amkana mungkin itu ma ijadan dina diayakeunana, idaman sareng dina dieuweuhkeunana, karizkihi sapertoskeun ngarizkianana Allah algina ka jalma anu beunghar, algoniya kana ka jalma anu beunghar kulantaran darut nadum di alginakeun. Fakholikun li abdihi wa ma'amil muwafikun liman aroda ayasil. Fakholikun mangka ari Allah eta anu nyiptakeun li abdihi ka hambana Allah wa ma jeung kana perkara amila migawe itu abdi kana ma. Jadi rek urang rek pagawean urang eta teh diciptakeun teh ku Allah. Muwafikun sareng anu maparinan taufik liman ka jalma aroda ngamaksad Allah ka itu si man ayasila kana yen nepikeun Allah ka itu si man. Wa khadilun sareng eta anu ningalkeun liman ka jalma aroda ngamaksad Allah ka itu si man bu'dahu kana ngajauhkeun itu si man tina rahmat Allah. Wa munjizun sareng eta anu mere liman ka jalma aroda ngamaksad Allah ka itu si man wa'dahu kana nyumponan janjina Allah. Fauzus sa'idi ingdahu fil azal kada sakiyu thumma lam yantakil. Fauzus sa'idi ari kabagjaan jalma anu bahagia indahu mungguh Allah fil azali eta tetep aya di zaman azali. Ari zaman azali teh nyata ibaratun an adamil awaliyah, hiji zaman anu eueuh mimitina awis timroril wujudi fil azminati muqaddaroh bila nihayatalah, atawa hiji zaman anu si wujudna teh terus-terusan muncul urang mah abadi begitu. Kada sakiyu kada eta tetep nyakitu deui sapertoskeun itu Fauzus Sa'id dina pada ingdallah asakiyu ari jalma anu sangsara. Thumma lam yantakil tuluy moal narima pindah itu kulun minas sa'id wasaki. Berarti lamun geus di akhirat mah geus moal pindah deui. Lamun geus ditentukeun ku Allah di zaman ajali ieu jalma teh pibagjaeun ya bakal bagja, lamun ditentukeun ieu jalma teh picilakeun bakal cilaka gitu. Wa indana lil abdi kasbun kulipa bihi walakin lam yu'thiru fa'rifa. Wa ingdana sareng mungguh urang sadayana ahlus sunnah wal jamaah lil abdi eta tetep pikeun seorang hamba kasbun ari kasab ngusahakeun kulipa anu ditaklip itu kasab, kulipa anu ditaklip atawa nu dibebani itu si abdun bihi kana itu kasab, hartina kasab teh diparentahkeun.
Walakin lam yu'thir sareng tatapina teu bisa mere pengaruh itu kasab. Jadi kasab mah diparentah, cuman eta kasab moal mempengaruhi kana hasil atau kana kudroh jeung irodah Allah. Fa'rifa mangka kudu nganyahokeun sanyana anjeun. Falaisa majburon wala tiaro walaisa kulan yaf'alu ikhtiyaro. Falaisa mangka henteu itu si abdun majburon eta nu dipaksa. Sebab kan boga afal ikhtiyari. Jadi boga pagawean anu dipilih ku manehna mentak teu dipaksa, mentak didebat we jabariyah ku ieu lapad deh. Wala jeung teu ngabogaan itu si abid ikhtiaron kana pamilih ta ieu mah ngadebat kana aliran qadariyah. Sebab kan hasilna anger kumaha Allah. Walaisa jeung henteu itu si abdun yafalu eta migawe itu si abdun kulan kana saban-saban sahiji tina itu majbur jeung ikhtiar. Ikhtiaron kalawan boga pamilih, boga kehendak atau free will lamun cek bahasa modern nama. Fa iyuthibna pabi mahdil fadli wa iyu'adzib pabi mahdil adli. Ayeuna kumaha tuh cenah lamun kitu mah lamun cilaka jeung siksa geus ditentukeun ti dituna. Kumaha tuh tentang ganjaran jeung siksa. Payuthib mangka lamun ngaganjar Allah naka urang sadaya fabi mahdil fadli mangka ari ngaganjarna Allah eta tetep ku sabab murni nugraha ti Allah takdirna fa itsabatuhu lana bimahdil fadli mangka ari ngaganjarna Allah ka urang eta tetep ku sabab murni padol ti Allah nugraha ti Allah. Wa yu'adzib jeung lamun nyiksa Allah ka urang fabih mahdil adli mangka ari ngaadabna Allah ka urang eta tetep ku sabab murni adilna Allah takdirna fata'dibuhu lana bimahdil adli. Wa qauluhum inna sholaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam.